Moal aya getolanana salaki abi ngalapare salega-lega kuat ka di alaku sorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui dina videona emak-emak anak tilu di saung mak Rabel. Ieu tingali atuh baraya poe ieu teh pare anu di tukangan saung rek dialat cenah ge. Soalna kalakah raruksakan keur manyawah teh menikat lega kieu kalakah pejet deui parenana teh nya. Kusabab geus katingali bener keun bae we encan koneng kabeh oge urang alat. Lebar sakieu oge nya baraya tanaga ieu teh. Kuduna mah nu bogana tong pipilueun ngala titahkeun we nya kanu sok digawe gacong. Teu kabayang hasilna rek dibere sakumaha lamun dititahkeun ka baturnya. Aeh ieu emakna kakara biji sok da bagean ciloglog we ngamanoran anu keur barang gawe we hungkul. Tah atuh kitu bapana sakalian ari tanjuku teh gara ramlung pisan. Ari erek dititah ngahaja-haja meresihan mapanan moal pihadeun nya baraya mending antep engke oge meureunan keur hideng mah. Baekeun sorangan daripada papaseaan. Tingalikeun we kan ari geus sakali turun mah sakalian sagala diramedan. Satadina mah moal ngagebug oge antep we sina ku bapakna tapi dipikir-pikir disipajarkeun ngedul-ngedul teuing cenah ge pamajikanana teh. Yang geus we ieu urang amparkeun heula lamakna urang gebot heula tadi pare anu menang ngala bapakna. Di dieu we lah hareupeun saung ngagebotna mah. Di dieu oge mahi ieu baraya cing sok bapakna parena bawa ka dieu tuh tingali loba pisannya baraya panena oge. Meni lega-lega teuing ieu mah nyawah teh moal aya batur manu bogaeun sawah salega kieu. Buka rek sakumaha teuing ieu teh bebenanganana da. Sikan ame nyaho bebenanganna sakumaha urang gebot heula nya ku emakna. Ieu teh emang sakikieuna nya baraya eueuh deui. Jadi ngagebotna oge disaeutik-saeutik apaan ameh awet. Ameh nya we karasa lobana panen teh. Ajang hasilna engke di spill nya.